Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah ditepang dangukeun deui sareng dongeng simkuring. Hanca garapan miara tuyuh nuju lumangsung. Ayeuna teh majeng ka seri anu kaopat. Ieu dongeng karangan Bun Eka Irpin. Ngaturkeun sawu nuhun, sumangga bade ngadangukeun, bade ulah lepat di like, di subscribe. Lajeng loncengna oge dihurungkeun. Kitu supados urang mayang ngadongkeun dongeng-dongeng ti barayakita.com. Kamari teh parantos dugi ka mana nya nu katilu teh upami teu lepat dugi ka dieu. Geus kitu mah si Oli lumpat keluar, bari anger we acrid-acridan. Kaluarna nembus kana jandela teu kungsi kudu dibuka heula. Si Oli majuna ka beulah kaler, ka paleba gundukan lemur Masarti. Teu kacaturkeun kumaha laku lampahna si Oli dina ngajalankeun parentah ti Iman. Nganu jelas samemeh wanci janari gede, si Oli geus balik deui ka imah Iman. Dina cacawetna metet pinuh ku duit lamaran 5.000-an. 5.000 zaman harita mahi jang rasiko dapur 2 poeun bari jeung matak sugema. Song duit anu diwadahan kana cawet diasongkeun ka Iman. Eureuleu si Olil turab ciga-ciga anu geus nginum loba naker. Iman ngarenya gelantaran duit anu distorkeun teh sakitu lobana. Antara ruas, sieun jeung atoh, sabab lamun kitu carana mah manehna bakal tereh kana beungharna. Eueuh, Olil, pinter oge maneh teh geuning. Tah, kudu kitu nya engke deui mah. Ngan kade sing ati-ati bisi maneh katewak. Ceuk beja, mamadayat bisa nyingkahkeun jeung nyerek bangsa siluman selemin. Ku ayana kitu maneh kudu ati-atinya. Ceuk Iman bari ngusapan Olil terus muji. Jung Iman nangtung tuluy nyokot permen kojek dina paneer. Tuluy diasongkeun ka si Olil. Ku si Olil dipesek terus dilamotan bangun nu ngeunah naker. Geus kitu mah Olil asup deui ka jero penil ninggalkeun Iman anu keur paciweuh ngitung duit ladang maok manehanana. Mitra kaum dangu, isukna di lemur tatangga geunyeuleung loba jalma anu kalengitan duit.
Aya anu leungit nate, aya nu kalengitan 5.000, 10.000. Tapi kalau lobaan mah anu kalengitan teh gedena 5.000 perak. Wanci hanet moyan, Padarma keur nyangcangkeun domba Garut ingon-ingon manehna anu dipikanyaa. Tuluy diuk dina kursi, bari moekeun tongongna, gap kana udud tuluy ngelepus bangun nikmat. Kurunyung Masarti ti dapur bari mawa gelas eusina cikopi. Teu katinggalieun nangeuy piring anu eusina seupan taleus jeung seupan bolet. Bapakna tadi basa kami ka warung, rea jalma anu nyaturkeun cenah maranehna laleungit duit. Malah nyiita heueuh anu ngawarung leungit 5.000. Ceuk Masarti tuluy nuna gelas jeung piring teh dina meja. Urang lemur mah kitu. Giliran boga duit caricing nepi ka tatangga ting karoceak oge hare-hare wae. Nah hari giliran leungit mah kudu guyur sara lembur. Ceuk Padarma nempasan. Ih, lain kitu bapana. Nu matak aneh nama, nah atuh meuli babarengan jangan oge meunang ngabadamikeun wae leungitna teh. Masarti nyarita deui. Ari mane perah aku musibah kudu dibadamikeun heula mah. Tapi moal gitu aya bangsat unggah ka lemur urang mah. Padarma tumanya bari tuluy ngujup cikopi. Nya eta puguh nu matak aneh mah cenah eueuh janela anu dibuka atawa eueuh panto anu dicokel malah eueuh bilik anu dibedel-bedel acan. Masarti nemalan meni dari pisan. Kek cik tempo duit bapak manehna bisi kencit deui euy. Padarma nitah ka Masarti. Nu dititah teu kaleken manehna tuluy asup ka jero imah ngaliwatan dapur. Sanggeus aya di jero kamar manehna ngitung duit salakina. Dihitung salamar-salamar bisi aya nu kaliwat atawa ngarangkep jadi hiji. Sanggeus sababaraha kali balikan ngitung tetela duit teh weuteuh teu aya anu kacoceng. Rengsek kitu duit tuluy diperenan, diasupkeun kana wadah parantina. Tuluy ngoloyong deui kaluar nyamperkeun salakina. Salamet bapana eueuh nu coceng duit mah. Ceuk Masarti nyarita semu marah mai. Heueuh, kencit we meureun eta mah. Lain kudu jail-jail teuing. Pohonuna cigana batur mah. Ceuk Padarma nyarita bari ngagayem seupan huwi bolet. Heueuh sigana mah nya anu jae diliwat-liwat. Ceuk Masarti geus kitu mah manehna ngoloyong deui ka dapur nu dimaksud rek nagenkeun karih kana seeng. Ngan nalika ngeusikeun gigi, Masarti rada muringis. Sabab karasa pinareupna rada peurih tur rada nyeri. Rengse nyepankeun gigi manehna ka kamar ngilikan pinareupna. Sanggeus dilikan teu aya nu ceda, teu aya anu raheut, tapi karasana ku Masarti mah meuni linu jeung peurih ciga anu geus nyusuan budak. Piraku bapana boga kahayang mah. Ceuk Masarti ngagerentes. Beungeutna beureum ciga budak aya anu ngolo. Dina hatena mah aya atohna oge. Mana kitu ge meureun salakina teh gede keneh duriat kamanehanana. Mitra kaum dangu cag heula ngeunaan Masarti anu keur nitenan kajadian anu lumangsung ka manehanana. Kiwari urang nyarioskeun kaayaan Iman sareng Ina anu harita keur tatahar nyiapkeun daganganana. Iman ngakutan panci jeung keler ti dapur dibawaan ka hareup. Tuluy dipernahkeun dina gerobak. Sanajan geus boga olil oge, Iman kudu usaha sakumaha mistina sabab pasti bakal loba anu curiga. Lamun manehna eureun dagang tapi loba duit,
Nyi geus beres kabeh? Ceuk Iman nanya ka Ina anu keur ngalapan gelas. Atos Kang, kantun angkat. Ina nemalan. Nya ari kitu mah. Akang rek ngider heula seperti biasanya. Ngan omat ye, barudak ulah dititah arulin di kamar. Bisi ngacak-ngacak eusi lomari. Ceuk Iman papadon ka pamajikanana. Ih, saha deui norek ulin di lebet kamar. Paling sakedeng di oge budak mah disamper akina. Ceuk Ina ngajawab. Nya, akang aya sesa duit kamari. Hayang mang meulikeun cocokan jang barudak hiji sewang mah. Ceuk Iman nyarita neutup ka Ina. Nya mangga we, upami aya keneh artosna mah. Nanging ulah disaepkeun. Bili icalan teh ti iseun. Ceuk Ina. Geus kitu mah Iman init ngiderkeun daganganana mapai-mapai lembur. Diparengkeun poe eta mah dagang teh laris. Lembur can kasungsi kabeh anu biasa diideran ku Iman oge dagangan teh geus beak. Duh bahagia ya. Asa ku tegep poe kieu dagangan geus beak. Atuh tinggal balikna. Ceuk Iman anu keur milang duit di posrona. Keur anteng hitung duit tekan nyahoan ujug-ujug aya anu diuk maturan Iman. Jang Iman dagang ceuk eta jelema nanya. Kilek Iman ngalieuk breh teh geuning kiwari kapi akina Komar. Ki sumohon tama lumayan we Ki. Ceuk Iman nemalan tuluy ngajak sasalaman. Dupi aki nuju naon geuning meni tebih amengna. Ceuk Iman malik nanya. Biasa we aki mah kerelempangan. Sugan we aya anu arek dicukur jang. Ceuk kiwari anu memang kasabna jadi tukang cukur. Tirila Iman ngawangkong jeung kiwari sebab Iman kaburu amitan rek balik gagancangan lantaran daganganna geus beak. Mitra kaum dangu nyarelekna waktu estu teu karasa ngabelesat kawas panah leupas tina gonewana. Ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, robah mangsa jadi bulan ka bulan. Iman kayaanana robah teu ciga sataun ka tukang. Usaha tina ladang dagang es dibikeun ka Ina kabeh. Nu penting mah pikeun Iman aya deui keur dagang poe isukna. Atuh cenah ladang si Olil mah dikumpulkeun tuluy dibelikeun sawah jeung kebon. Saware dipake usaha nyaeta meuliean hasil kebon kaya ningkai jeung bung-buahan. Dina jero waktu 2 tahun Iman geus katelah jadi juragan cau. Ti isuk nepi ka lohor ngider dagang es. Atuh poso sore maehna cicing di Iman nungguan jalma anu ngajual hasil bumi. Nyi, tadi aya nu ngajual cau teu? Ceuk Iman anu karek datang dagang. Aya Kang, mung 8 turuy lumayan we. Sakinta langkung Kang. Ceuk Ina nemalan tuluy merenan dagangan Iman anu kari wadahna wungkul. Nyi, kunaon jiga nu alum kitu? Gering? Ceuk Iman nanya tuluy nyabak tarang pamajikanana. Henteu Kang, nanging nyai mah emut wae ka emak. Watir ninggalna oge di Bandungan ti poe ka poe teh salirana asa beuki garing wae Kang. Ceuk Ina nyaritana dareuda. Iman ngahuleng ras inget ka si Olil dina jero hatena ngagerentes. Euleuh. Nya geus ampir 2 tahun meureun si Olil nyusu ka emak teh. Heueuh ngadenge kitu mah asa karunya, tapi lamun inget kana caritaanana hate asa digerihan hinis. Ceuk gerentes hatean Iman. Atuh lamun kitu mah engke sore akang reka emak sekalian can ngirim ududeun ka si bapa. Mitra kaum dangu singet carita wanci pasa sore Iman ulin ka imah mitohana. Kasampak padarma keur ngayuman kecrik di tepas imah bari ngadengikeun jaipong dina radio. Punten,
Cek Iman uluk salam. Jang Iman. Yap ka dia. Cek Padarma tuluy nunahan cagawena. Iman ngalacat unggah ka teras tuluy sasalaman. Ya lumayan ya Pak. Aya sesepeun. Iman ngasongkeun bungkusan plastik. Manis sagala atuh Jang. Sok kalinya dieu kelanya. Mana? Ma, ka dieu bawa cai aya minantu ye. Cek Padarma nyalukan pamajikanana. Mas Sarti ngurunyung ti dapur bari ngelek teko jeung ngajingjing gelas. Gini aya Iman, kamana barudak? Teu dibawa? Cek Mas Sarti miheula ananya. Iman ngalieuh hatena ngahlas ningali waruga Mas Sarti anu memang luyu jeung anu diceritakeun ku pamajikanana. Sumohon Mbak, barudak mah biasa we nuju kokojayan di walungan. Iman nemalan. Kumaha usaha teh lancar man? Mas Sarti nanya deui bari neundeun teko dina meja. Sae mah Iman nemalan ponok. Sanggeus ngawangkong ngaler ngidul, Iman ngodok pesak bajuna, gorehel ngaluarkeun duit, tulu diasongkeun ka Mas Sarti. Ma, manawi katampi ieu rezeki sakedik, lumayan we kanggo meser supaheun. Cek Iman nyarita ka Mas Sarti. Nanaonan ieu teh Iman, cekel we jang barudak. Cek Mas Sarti nampik, tapi ku Iman dipaksa sangkan ditarima duit di manehanana. Antuk nama duit ditampanan tulu diasupkeun kana pesak. Ma, atuh anjing mah urang kadayeuh heula, urang diparios heula hawatos eta salira. Cek Iman nyaritana semudah reuda. Kumaha bapa maneh we ari emak mah? Mas Sarti nemalan. Red Iman ngareret ka Padarma nu direret pok nyarita. Nyajung wae ari kadayeuh mah. Komo ari dianteur ku anak maneh mah. Muarek ngulah-ngulah bapa mah Iman. Cek Padarma nya tujuan. Senggeus-rengse pemaksudan Iman amitan balik sabab wanci geus manjing waktu magrib. Iman turun ti imah mitohana tuluy ngagedig leumpang. Mitra kaum dangu kacaturkeun isukna Mas Sarti jeung Padarma dianteur ku Iman init ka dayeuh. Nu dijugjug dokter nupang alusna di dayeuh eta mah. Nya tangtuna alus oge biayana. Sanggeus nepi ka tempat praktek dokter, Iman jeung mitohana tuluy daftar kusabab datang pangheulana jadi henteu kungsi nungguan sababaraha lila. Mas Sarti tuluy dipariksa di baturan ku Padarma, anapun Iman nungguan di luar. Sok adeg-deg cenah lamun ningali jarum suntik teh. Sanggeus rengse dipariksa, dokter nyarita ka Padarma. Pak, bojo bapak mah kaayaanana sae. Daya panyawat anu mata pimelangan. Tensi darah sae, kardio sae, manawi ieu mah si emak kecapean atanapi seueur emutan. Cik dokter. Seueur emutan naon atuh jang dokter? Da nyangu kantun nyangu, artos tara kakirangan, malah tos tara ka sawah-sawah acan ayeuna mah. Padarma mairan. Numutkeun pamariosan mah teu aya panyawat, nanging sapados si malangkung sehat mah ku abdi bade dipasihan multivitamin. Cik dokter tuluy ngagutret nyieun resep. Sok resep diasongkeun geus kitu mah Padarma jeung Mas Sarti kaluar laju nyamperkeun Iman anu geus nungguan. Kumaha Pak? Naon panyawatna? Cek Iman nanya maneh hari weus-weus. Teu kuna naon indung maneh mah cenah. Da teu aya panyakitna naon cek dokter ge. Padarma nemalan. Di pasihan resep Pak? Iman neuteup ka Padarma. Resep diasongkeun ka Iman teu diengkekeun deui. Iman tuluy ka apotek nebus obat. Tutas mayar obat, Iman jeung mitohana tuluy baralik deui. Di sajroning perjalanan Iman hatena galecok sorangan.
Duh, kumaha wae atuh ieu teh. Lamun dikereuyeuh terus ke si Olil mitoha dewek aya bahan moal katulungan. Tapi rek kasahakeun deui nya ya si Oli nyusuna. Dina gerantos satena Iman. Memang ti sapra kahirupan Iman rada nguliat, watak Masarti jadi robah. Anu tadina cerewet kawas hayam anu keur ngendog turun tina sayang, ayeuna mah jadi bager. Tara loba omong siga nama panuju kana ngaronyatna kahirupan anu jadi anakna. Sakalpeung Iman sok mikir, boa cenah bager teh dumeh aing geus kasebut aya. Coba lamun kaayana aing jiga kamari-kamari keneh, aya bahan aing dipaksa megatkeun duriat boa. Kitu ceuk pemikiran Iman sakapeung mah. Mitra kaum dangu Iman Padarma jeung Masarti geus nepi deui ka imah. Iman mah tuluy amitan sabab pasina oge ina geus ngadaguan manehanana. Pak, atuh abdi mah bade teras wangsul we. Hawatos itu barudak bisi ngarusingkeun ka indungna dume tadi teu diajak. Ceuk Iman bebeja ka Padarma. Rek tuluy mulang wae nya. Ari kitu mah. Samemehna bapa mah nganuhunkeun pisan indung maneh dibawa ka dokter teh. Sugan kahareupna dibere cager sabihara bihari deui. Ceuk Padarma nempasan. Amin, Pak. Atuh perkawis kontrol mah kantun ka laneuh we wartosan abdi. Ceuk Iman. Geus kitu mah Iman amitan balik manehna leumpang ngencling ngajugjug imahna. Mitra kaum dangu di setanging perjalanan katingali loba jelema ting rariung dina golodogna Cepwandi. Panasaran, Iman ngaranna getuluy nanya kana aya di dinya. Kang, aya naon ieu teh? Asal reuas kuring mah moal kitu aya anu ka papatian mah. Iman nanya ka salah saurang anu katalah Roji. Henteu Jang Iman. Pamajikan wani ngajuru lain aya ka papatian. Ceuk Roji nemalan. Sugan teh nya atuh sing lungsur langsar we Kang. Mangga Kang, ceuk Iman tuluy neruskeun deui lengkahna. Meunang 50 meter Iman leumpang manehna ngaraneg deui. Tuluy ngalieu ka tukang ka palebah imahna Cepwandi. Milik ieu mah ieu. Biasana lamun anu anyar ngajuru mah cai sadapanana sok loba. Bagja ilaing Olil. Ceuk Iman suraseuri sorangan tuluy ngagedig leumpang rurusuhan. Mitra kaum dangu gancangna ieu carita wanci geus manjing peuting. Geus meuje disebut sareureuk kolot. Iman ngadaweung di tepas imahna. Pemajikan jeung barudak mah ti sore keneh oge geus talibra. Kaayaan ieu dimangpaatkeun ku Iman pikeun ngawangkong jeung Olil. Leuh, ayeuna maneh eureun nya nyusu ka Masarti. Wayahna. Ceuk Iman nyarita ka si Olil anu harita nemongan ka manehna. Nya kudu ngasaha anu aing nyusuna Bapak? Si Olil nanya bari runyah-runyah. Engke oge bakal nyaho lamun maneh lunta ka belah wetan. Imahna palebah tanyakan anu aya kandang manuk di hareupeun imahna teh. Ngan ke ulah waka ayeuna sabab tangtuna oge sok loba anu ngemitan sore keneh mah. Iman nyarita nuduhkeun panyadapan anyar pikeun si Olil. Mitra kaum dangu peuting isukna sabada Isa Iman keur menerkeun imah-imahan minangka tempat heesna si Olil. Ti rohangan tengah ngurunyung budakna Yaya anu ayeuna geus sakola karek kelas 3. Pak, Yaya gaduh PR sesah. Kumaha atuh ieu? Ceuk Yaya bari ngasongkeun buku ka bapana. Duh iya, nganggu wae. Ari emak ka mana kitu? Iman malik nanya. Kulem di kursi. Katawis nama sapertos anu kacapean, Pak. Yaya nemalan. Nya sok simpen heula we di dinya. Engke ku bapa dieusian. Sugan bisa. Ceuk Iman bari ngelapan imah-imahan si Olil teh. Buku dituna dina meja. Yaya ngoloyong deui kaluar
di kamar bapakna. Reng semersihan imahna si Olil, Iman ngagutret ngeusian PR anakna. Teu karasa waktu geus jam 8. Iman kaluar ti kamarna, saterusna rek mikeun buku kayaya. Deuh eta geuning geus karerek. Kumaha wae nya pinahkeun ulah kitu. Keun wae bisi lilir dipinahkeun mah. Pang-pangna mah karunya ka indungna. Sapopoe barang gawe teu eureun-eureun. Ceuk Iman ngecebrek dina hatena sorangan. Eni jeung Yaya disimutan, kitu deui jeung Ina pamajikanana. Red Iman ningali kana jam. Wanci nuduhkeun tabuh 9:30. Iman ngoloyong ka kamarna tuluy ngahudangkeun si Olil. Korejat Olil hudang tuluy ceceplak. Irungna runyah-renyoh ciga irung marmot. Kesimpel ieu. Nam, geura lunta ka ditu. Ceuk Iman ngaharewas ka Olil. Olil totoker, jeleng kaluar ti kamar ngaliwatan jendela. Leumpang acred-acredan, kawas budak anu manggih ka bunga. Ngaleosna ka bulah kulon, malipir lemur anu geus simpe teu kadenge sora anu batuk-batuk acan. Kawantu ti bada asar nepi ka magrib hujan ngecrek teu eureun-eureun. Mitra kaum dangu caturkeun di hiji imah aya 6 urang lalaki anu keur ngariung. 4 urang keur nyekel kartu gapleh duit Namru dihareupeun sewang-sewangan. Anapun anu duaan mah keur nyekek botol, nginum paloba-loba. Salah saurang anu keur judi seuri bangun onongeunna, tuluy mupul duit. Kabagean ya dewek deuleu. Ceuk eta jalma bari ngarabu duit. Suwe aing mah. Ngan elejeng eleh wae duit teh. Ceuk nu saurang bari ngagebotkeun kartu. Heueuy, sarua dewek ge. Ieu duit nyesa salambar. Ceuk baturna mairan. Hayu buru pasangkeun deui. Sugan milikna putaran ayeuna mah. Ceuk nu hiji deui nyarita bari nyesep udut. Serebung haseup mulek. Ceuk anu ngawadul teh mah lamun ditingali ti luar imah jiga aya durukan ti jero imah. Olil harita nepi ka riungan jalma anu keur marahin. Mahena teu sirikna ajag-ajagan ningali duit anu sakitu lumpukna. Tuluy leumpang nyamperkeun kana tumpukan duit. Sret ngedudut 2 lambar anu pangbadagna. Red ningali kena pesak anu tiluan, ketingali aya duitan barijeng ukur 2 lambar sewang. Olil ngojengkang tuluy ngodok pesak anu dicokot ukur salambar. Red kanu keur nyakek botol, kaampe bau duit. Tereleng Olil nyamperkeun tuluy ngadudut duit tina pesak calanana. Olil suruh ngaserengeh. Duit tuluy diasupkeun kana cawet, jeleng manehna luncat keluar tuluy ngagedig muru ka imah anu sejena. Saeuteusna ninggalkeun si Olil nu keur nyekek botol nguniang hudang. Reka mana ilaing, ieu loba keneh. Ceuk baturna geus euceuy beungeutna. Mangke heula aing hayang udud. Sugan keneh aya warung nu muka deuleu. Ceuk si jalma anu nguniang hudang. Manehna tuluy cupu capa kana pesak calana, tuluy ngarampa kana pesak baju. Ajik, duit aing saha anu nyokot? Sianya Kardi. Ceuk eta jalma nuduh ka anu keur judi. Naon ari sia? Luluh teu pugu-pugu. Apan ilaing ge nyaho? Dewek mah diuk di dieu. Ceuk si Kardi nemalan. Alah, sia loba alesan. Dikeun deuleu, aing hayang udud. Ceuk eta jelema keukeuh nuduh si Kardi majar anu nyokot duit manehna. Kardi kahudang amarahna, keur mah eukeur manehna eleh kata mah aya nu nuduh ka manehna kitu. Kardi hudang tuluy nyarenteng nyampeurkeun jalma anu nuduh mao ka dirina. Teu antaparah deui eta jalma ditampiling ku Kardi nepi ka Namru dina palupuh. Kuniang hudang lalaunan. Kawantu we jalma geus lieur balas nginum. Tibatan sieun malah naik wawanena.
Gajeleng eta jalma ngarontok kardi tuluy papuket silih jengut kalang judi acak-acakan dipake tempat jogol dua jelema. Mitra kaum dangu duit numpuk kagalei atuh puguh we nu bogana ngamuk tuluy milu gelut papuket nu duaan silih reret ningali kana duit. Sawatara nu tiluan keur jogo nu duaan ngamangpaatkeun kaayaan manehna ribut mupul duit sanggeus menang loba tuluy rurusuhan ninggalkeun anu keur galungan. Mitra kaum dangu sedengkeun Olil batur keur durder jogo teh manehna mah geus ngulincer deui ka hiji imah. Geus jadi kacapangan yen eta imah teh kawentar tempat cicingna nu teu bogaeun salaki. Ku si Olil katingali aya anu keur uplek ngawangkong duaan. Malah nu lalaki nama keur gogolehean dina lahunan awawena. Nyi rek nepi ka iraha urang kieu teh atuh. Akang mah geus teu sabar hayang geura mihukum nyai. Ceuk eta lalaki nyarita. Ih nya sabar we atuh Kang. Da kumaha atuh geuning salaki nyai oge mung bae dititah nyarenkeun teh. Ceuk eta awewe bari ngusapan bukna si lalaki. Geuning dua urang awewe jeung lalaki teh tayalian. Nyi Kenot hiji awewe anu kawentar tukang ngalayanan lalaki sejen. Sedengkeun maena oge boga keneh salaki. Dume salakina teh jarang balik, bubuara di dayeuh anu teu tangtu waktu balikna. Atuh eta lalaki teh ketalahna jamhur. Nonoman anu kaedanan ku Nyi Kenot. Ceuk bae jama Nyi Kenot teh jemodna alus nepi ka loba anu kaedanan ku manehna. Olil nu harita cengar-cengir ngabandungan Kenot jeung jamhur ngawangkong lantaran Olil mah waweuheun ka jamhur teh. Da mineng ngajua cau ka iman. Ragamang leungeun Olil ngaragamang kana dompet jamhur. Dina gerakan anungan sekolepat duit 10.000 geus pindah tempat ka leungeun manehna. Olil nyarengeh tuluy ngamulan duit anu heuras keneh. Samemeh init ninggalkeun jamhur jeung Nyi Kenot, Olil aya sempetna nyintrek ceuli jamhur anu keur gogolehean. Pletrak ceuli jamhur disintrek atuh puguh we jamhur teh ngagurubug. Pok manehna nyarita bari nyekel ceuli. Atuh ulah kitu Nyi, ruas akang teh. Ceuk jamhur nguniang. Har aya akang kunaon? Kenot mencrong teu ngartieun kana pemolah jamhur. Ari nyai kunaon make nyindrek ceuli akang? Jamhur nanya ka Kenot bari mencrong keneh kawas anu heran. Saha anu nyintrek akang? Apan tadi oge abdi mah ngusapan rambut akang. Jeung nanaonan le abdi kelah nyintrek cepil akang. Kenot nemalan. Geus Nyi, sakirana geus teu suka mah ulah sok maksakeun maneh. Geus akang marek balik. Ceuk jamhur tuluy nangtung terus init ninggalkeun Kenot anu keur molohok. Mitra kaum dangu geus kitu mah Olil neruskeun pagaweanana manehna mapay ka unggal imah. Bubuhan kalemur anu ayeuna keur diunggahan ku Olil teh lolobana jalma araya. Teu kungsi lila Olil geus bebeunangan. Sanggeus ngarasa cukup malingna, si Olil ngerasa naang tayuhna mah geus teu kuat hayangeun nyusu. Luyu jeung anu dibadamikeun antara manehna jeung Iman cenah di palebajalan balik palebajalan tanyakan teh aya anu anyar ngajuru. Tur manehna dititah sangkan milu nyusu heula ka nu anyar ngajuru teh. Olil ngaliwatna mipir ka tukangeun posrona jorelat les ngaleungit. Kajadian eta kareret ku juru panon Komar anu keur siduru dina durukan. Naonnya dah moal gitu ucing bodas atawa kelenci. Tapi dah asa anu ngingu kelenci loba dieu mah. Ceuk geurentes hate Komar nyarita sorangan. Olil geus nepi ka imah nu rek disisuan ku manehna. Belengeh Olil nyarengeh kabeneran anu kemit geus karerek mani nyegrek. Teu nunggu lila Olil ngalacat unggah kana beuteung anu anyar ngajuru tuluy ngecrok kadon nyadap.
Aya kana 5 menitan mah Olil ngagantel. Eureun sote dumeh we orok ceurik inungna ngulisik. Olil gancang ngagajeleng. Tuluy lumpat ti paparatit maju balik. Olil terap gigireun nuker kerek. Terabna kadengieun ku nuker hees. Korejat anu keur sare dumadakan hudang. Tuluy gigisik. Naonnya bieu teh? Da jelas kadenge aya anu ngagereuleu. Ceuk eta jalma tuluy nguniang hudang nyamberkeun pamajikanana anu keur mepende anakna. Mitra kaum dangu, Olil lumpat ti buburanyat. Tayohna mah sieun kanyahoan ku nu boga imah. Manehna tuluy lumpat ngajugjug imah iman anu teu sabaraha jauh ti dinya. Abong atuh ngaranna oge tuyul, sifat jeung kalakuanana teu beda jauh jeung budak umur 4-5 tahunan. Harita di jalan maju balik, Olil ngaliwatan balong anu badag tur loba laukna. Katingali laukna tingkarot cepat katojo ku cahaya bulan anu ukur samar-samar. Olil nyarengeh, gog manehna cingogo tuluy cecewa kana cai balong mani anteng nakar. Barang jeung Olil cecewa katingali aya anu kaluar tina pacilingan. Awewe anu geus boga umur, tayohna mah geus maraban lauk. Leungeunna nyanyakel obor anu seuneuna kakalitesan ketebak angin. Ana geus deukeut ka tempat si Olil keur cecewak, mehna ngaraneg. Sebab ningali aya nu keur ngome cai balong, bari rupana sarua bodas. Hus kasebelahan sia, ucing saha eta teh? Rek maok lauk sia teh nya. Ceuk eta awewe anu katelah maursi. Obor diacungkeun sangkan leuwih teges katingalina. Sangeus deukeut maursi ngagebeg. Sabab anu keur ulin cai teh tetela budak leutik. Ae, budak saha si laing teh? Peuting-peuting kieu ulin keneh. Hayu geura balik. Ceuk maursi nyarita ka si Olil. Aya anu nyarita kitu Olil ngarasa reuah sabab manehna aya anu ningali. Red ngalieuk. Olil nyengir nembongkeun huntuna anu rangeteng. Jerit maursi ngoceak tuluy birat lumpat teu sirikna notok-notokkeun maneh. Atuh puguh we maklum wanci geus peuting. Aya nu ngajerit teh meuni atra pisan kadengena. Komar anu harita mimiti ngadenge sora anu ngajerit teu antaparah deui manehna gancang lumpat tuluy ditaluturkeun ku baturna sabab bisi aya jalma anu kabangsatan. Mitra, ulang cekapkeun deui ka dieu heula miara tuyul sarika 4 insyaallah. Enjing atanapi pageto urang lejengkeun kana miara tuyul anu ka-5. Ieu dongeng karangan Pun Eka Irpin. Hatur sewu nuhun. Dikantun heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com